nya ti awal mah biasa we teu aya kajantaran luar biasa asuning lungsur langsa gitu. Aya nu nyuhunkeun lagu Bang Bung Hideung. Waduh, atuh semuna ge si pamain lajeng si panyanyi teh kitu nya si biduan teh tos riakna tos rada benten gitu. Kawas aya hiji perkara anu memang rada teu panuju atanapi aya hal anu kena dipersiapkeun ti awal keneh kitu tah. Sapertos kitu kawasna. Nya lamun cek bahasa keren mah dengan berat hati gitu tah, dengan berat hati anjeunna teh mintonkeun lagu eta ger we lagu. Tah. Nya kinten setengah menit aya nu majeng. Saterang sim kuring eta jalmi teh da memang dulur kene sim kuring kitu teh nya. Tara juga joget. Tara jauh ke ahli seni eta tuh atuh da memang nya ja jalmi biasa gitu, sanes ahli seni, sanes aktivis seni, sanes praktisi seni gitu nya eta mah asuning tebih tina hal-hal anu berbau seni teh gitu nya. Tapi eta juga ngareng kenek. Jeung gerakanna teh awal-awal mah memang katabisan teu teratur gitu. Tapi katompernakeun mah bet aya gilek nya, aya kelid, aya gulipek gitu nya, aya pangabaran. Kita percisnya kawas ahli Jaipong heran sim kuring oge eta gerak pananganna lajeng nurut hincak birahmana gitunya heran eta tapi cek batur mah eta kasurupan eta teh